Kang, kumaha nya duit teh setik teu mahi loba kurang. Nya ari ngaranna duit mah emang kitu nyi, komo bari teu apal kuncina mah. Lamun duit hayang jadi namahan loba, terus bari datangna teu disangka-sangka, urang kudu apal kuncina. Oh gitu Kang, emang aya gitu kuncina. Aya kuncina ge aya. Pami aya meserna di mana Kang? Tokona toko naon? Abdi bade meser kuncina. Aya kunci mah teu gerah meser. Kantun muka we Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Kan saur Allah oge dina Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 diunengakeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim anu kieu unggalna. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ta eta kuncina teh lamun urang hayang harta urang janten bertambah berlipat-lipat. Oh eta kuncina teh Kang. Ari mana we teh kedah meser ka toko atau nepi ka Makana material. lamun ngaos Quran teh ulangan ukur dibaca hungkul. Tapi kedah dipahami bari dipraktekeun. Ulah aing ngaos bring ka itu bring ka dieu ari praktekna teu aya kan lebar eta teh moal aya karaosna nu namina rahmatan lil alamin teh. Janten jelas dina ayat eta teh tiap-tiap jalmi anu osok ngaluarkeun zakat infak sareng sodaqoh maka ku Allah baris dibales ku balasan nyaeta 700 kali lipat. Ibaratna setiap jalmi anu sodaqohna 1000 maka dibalas ku Allah kali 7 dikali 100. Janten ibaratna dikalikeunana teh jalmi anu sodaqoh 1000 maka dibalas ku Allah teh 700.000. Cing kinten-kinten lamun jalmi anu sok sodaqoh bakal miskin atanapi malah tambah kaya. Mohon leresnya Kang, ayat Al-Quran mah jelas keterangan teh. Tapi nahanya seueur jalmi anu teu mempraktekeunana. Nya bisa wae eta mah teu mempraktekeun teh. Bisa faktor teu apal atanapi teu paham, bisa wae berat mempraktekeunana. Janten isin oge, aing ngaos 2 dinten sakali, bring ka itu, bring ka dieu. Ai kana isi kandungan Al-Quran teu paham. Akibatna janten we teu mempraktekeunana da ku teu paham teh. Janten isin. Ya, mudah-mudahan eta terang kieu mah urang sadayana dipermudahkeun dina sagala urusanana. Pang-pangna tina ngajalankeun ibadahna sagala rupina urang sadayana selalu dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon engke mah ngaos teh bade dibari dipahami oge bade dipraktekeun. Mudah-mudahan we ku dipraktekeun teh abdi janten jalmi anu langkung solehah oge langkung seueur deui hartana. Amin ya robbal alamin.